Oh, halo guys. Aduh, iya. Perneangan cau ya. Pernu hajat ya duh, rek anu hajat pesan cau sakinta. Serengeun can bebenangan ieu cau teh. Ah, rek belah dieu sugan. Kaparangan aya si Ebit keur ngored euy sampeurkeun sugan mah bogaeun ah. Dek. Dek. Keur ngored. Nah, keur ngored Kang. Ataku sorangan wae ning. Ah, nyata tuh ngulikeun teu boga duit ieu teh. Oh, heukeun bae lah urang guhana kanu jadi adinya. Ku urang ieu ngored dibantuan. Dibantuan? Oh, dibantuan urang mah. Tumben akan datang ke dia. Oh, ya nempo maneh we ukai-ukai sorangan ngored karunya meureun ngulikeun teu boga duit geus kurang dibantuan atuh kumaha? Teh gae. Nah, besok atuh. Dibantuan ku urang Iya ku tuh, mah. Heeh. Heeh, kebelah tuh Kang. Oh, dibantuan ku urang nya. Heeh. Tumben lah cek aing datang. Jika itu kahayang. Kang. Kang. Naon? Lain mah tuan teh aya tujuanin. Tujuan naon? Jika itu kahayang nih. Wo nu kahayang urang ngamantuan karunya tadi kanu jadi adi ceuk urang geninganan. Lain atawa asa ieu kitu asa ruas kitu tumben bake mantuan ngoret segala. Naon? Biasa ge tara biasa lagi. Oh, adi, piraku deui kanu jadi adi kudu make aya kahayang naon atuh urang teh. Sok ieu mah ngoret bebarengan di meh teh beres. Dibantuan ku urang. Lah, merasa kaget itu orang ya. Merasa ruas. Lain, ieu. Lain di urang teh teh butuh cau keur nu hajat sakintal. Butuh cau. Oh, sugan adi boga kitu nu geus dibeli ku adi. Oh, pantes akan datang ka dieu teh beun aya tujuannya. Urang butuh cau tulungan, urang kuana mah. Nah, urang jeung saha deui atunya silih bantu teh meureun kudu jeung nu jadi adi. Da urang meureun lanceuk teu boga, da urang panggedena. Meuri teh ganti kolot meureun kudu ditulungan ku nu jadi adi. Ari cau mah aya Kang, tapi maaf kalau buat dijual. Mate moal dijual atuh Mereka butuh orang ge. Heuda maneh mah pan loba meureun geus dibelian belah ditu. Urang teu pirangan sakinta. Sakinta. Butuh lagi heuh nu hajat. Sakinta mah atuh kira ka lupa sakinta mah. Heueuh nya eta sakinta butuhna kitu. Berapa teh boga sakinta mah? Baru boga 5 turuy Kan Kang. bae 5 turuy ge urang rek neangan tamahna iba tulungan we. Tetep Kang, maaf mau bisa dibikeun. Alah piraku urang teh pan yeuh jeung nu jadi dulur piraku maneh teh make moal dulungan komo jadi lanceuk maneh teh piraku deui. Moal Kang tetep lamun akah yang tahu nang ya kedua lain. Mau tetep mau dibere mau. Nah eta cau maneh keur saha dari ka itu dijual meureun ka urang dijual imah tulungan heula urang kitu. Ya masalah cau mah kan urang kan bisa ngolah sorangan, bisa dijieun keripik, bisa naon lah gitu, bisa dijieun kolak. Moal Kang maafnya, agama nang ya kedua lain lah. Nang ka ditu kedua lain. Teu balik sia mah kitu patut dia ajak ngobrol baik-baik jeung nu jadi adik teh. Maka beda-beda teh. Nya aing mah rek neangan kanu sajen najis kudu bantuan ngoredna oge. Teu halarayang aing mah. Oh, itu bekal-bekal saha anu ngundang akang ka dieu. Da urang mah teu ngundang. Jor ka ditu dan kedua lain ka ditu lah. Si goblok itu benang dirayu euy aing ka mana aku neangan deui cau yeuh. Heukeun bae di mana misalnya ilmu turu ge hayang urang. Aduh lieur euy mah euy. Mangka sakinta butuhna teh. Marokan aing bisa ka olok Kang. Aing da butuh sarua Kang, nang kedua lain. Aing rek ngabalas yeuh ka si Ebit. Nah, Sok itu. jawab. Pertanyaan naon pertanyaan? Oh tangka naon sudaikeun molor. Tangkal naon tara dakeun molor. Oh. Sudaikeun molor. Sok aing sia. Kalau naon tak pakai Ebit? Halo? Tangkal cau. Kacau. Jawabannya bener tapi salah. Bener tapi salah eta teh jawaban. Tangkal naon anu tara bisa molornya? Tangkal naon anu bisa tara tangkal naon anu tara bisa molornya? Teu bisa sare, Teu bisa sare, teu bisa bobo, teu bisa bobo. Teu bisa bobo ya. Bisa bobonya. Gak bisa tidur we atuh. Iya, gak bisa tidur. Kehola tuh. Kehola sekojong ayo mah. Tok, itu bangun mung disembrot. 2. Kehola tuh. Abah dinangtung hitungna. Bener. 2. Kehola. Tunggu sesilu.
Sebagai sebar di situ nak. Hah? Sebagai sebar di Atau tadi 5. 10 berarti Oke, biar tadi 5. Ini bukan 5,5, tulu 5 nih dia. 4,5 tulu 5. 4. Nah. 4,5. Oh, yes. Tangkap terus. Hah? Terus. Salah. Salah tuh jawaban eta mah. Terus. Kurang tepat. Oh. Kan cara rup. Hah? Cara rup. Oh, nah, atuh mah kan dijawab Berdua tuh. Udah licik teh kan. Udah licik teh hirup teh. Saya bang licik gila mau teh. Dia aja. Puas nah aing mah. Ayo. si goblok keteguh si anjir goblok ya bener kade wae ngajawab nama si goblok Ya. Bisa kan. Ya. Darongo.